Sareng saha? Waalaikumsalam. Sareng saya. Keke. Asep mana nya? Oh, nya Asep. Nah, mulang teu? Paingan nah ditutungguan teh eueuh. Oh, teu mulang. Oh, nya kumaha. Ai sugan teh mulang lebaran teh. Jadi kumaha? Keke teu kaharti ke. Nya tuh kalem eta mah Honda tuh Satya kawan aku mah. Kumaha kitu? Nitip pamajikan. Maksudnya? Oh, pamajikan sorangan. Oh, nya atuh kalem atuh eta mah nyangke engke mondok lah di nya di bumi Asep engke ngebaturan pamajikan Asepnya. Keun wios enggak poe ge enggak penting ge teh naon. Nya atuh da kababaturan jeung saha deui keun we atuh Sep gampil nah. Ai kiraha mulang itu. Oh, minggu hareup. Oh, nyakeun lah saminggu aya nama kajeun nya maturan pamajikan Asep weh. Ya karunya kitu mah sorangan mah teu apal mun ti kamari ngabejaan mah pamajikan Asep sok sorangan ku Asep dititipan mah Mang Jack teh eureun ka dinya. Maturan ka imah Asep, maturan pamajikan. Ah, teu kudu Sep teu kudu diburuan, transfer segala. Ulah aya da boga kuota mah teu kudu kos jeung sawae bae teu kudu diburuhan ke pirage maturan pamajikan Asepkeun we ya baru rasa minggu masih sataun gitu naon maksudnya timbang maturan pamajikan Asep mah oh borangan oh nya jadi sok balik wae kami toha gitu. Oh nya ke bebe jakeun ke telepon ku Asep pamajikan Asep nang ke mah dibaturan gitu ku si Mang Jack gitu nya. Yang kewe tos magrib Bang Jack ka bumi pamajikan Asepna. Nya. Kana sing percaya ku Mang Deni mah ku Mang Jack mah dijagain lah. Nya percaya ke Mang Jack mah. Kalem Sepnya. Tekudu sagala meneh nyerapan gitu orangnya Mang Jack mah tuh setia kawan pemborora masalah nu lain Mang Jack mah komo ieu tipan pamajikan Sep kalem kos jeung sawae atuh lain jeung batur ieu oh nya sok mun tos dikabaran isina nya kitu we Mang Jack bade tos magrib gitu ka bumina nya ke telepon deui we nya Sep nuhun assalamualaikum.